Kunaon ya? Hah? Kunaon pas saya jeung sahanya? Astagfirullah. Hampura aja, kamargi-margi aja sadayana hampura. Pilih aya kalepatan aja, tiluhur sausap rambut dihalap sausap dampal. Aja teh rumah sangucingkeun, aja teh kamargi-margi aja ngajengkelkeun. Bikin greget, aja teh hampura. Hampura lahir batin. Astagfirullahaladzim. Eta si Ece keur nyinaon gawe eta. Aduh, ai. Hei, ih. Kunaon ieu? Eta hampura ka saha teh? Aing teh garalut aing ah. Hah? Naon aya naon, Wak? Masuk nggaruwakeun we batur, aya naon ieu teh parase apa teh? Kunaon ieu kunaon? Heuy, Kunaon eta ceuing sagala kunaon? da ojem eta ka mana-mana teh teh gaya di dieu. Heueuh apa ka dieu di dieu? Tos buka kakara beres bieu. Heueuh eta teh nyeuing cerikan saha? Eta teh nyeuing cerikan saha? Nyeuing cerikan saha? Oh, eta teh teh keur latihan. Keur lebaran latihan ka wargi-wargi Ece rek minta di hampura Ece teh. Astagfirullah, kok latihan ti ayeuna kege bakal nyurucut sorangan cai panon mah. Heuy, Kege bakal nyurucut sorangan cai panon mah teu kudu latihan. rek minta di hampura ka wargi-wargi Ece sadayana Ece rumah sok kajengkelkeun, ngarudetkeun, latihan heula. Teu kudu latihan, eta mah kege nyurucut sorangan, tina mana sorangan eta ge eta mah bakal kaluar. Coba teu kudu latihan, ayeuna mah urang taraweh bisi kaberangan. Heuy, Bisi kaberangan urang taraweh. teu keun bae atuh. Aing kan bae urang taraweh ini lebih awal. Bisi ka beakeun ku batur tempatna. Jadi ulah bakal latihan ayeuna mah nya. Ulah waka. Kewe lebaran eta mah. Lebaran ge bakal nyurucut sorangan eta mah cai panon oge. Naon teh? Cai panon bakal nyurucut sorangan teu kudu latihan ayeuna. Ih, aing mah. Riweuh si Wamai ngomong teh aing tara kadenge sawareh jeung udet. Pira ku teu kadenge saking gogorokanana. Saking gogorokanana ngomong teh pira ku teu kadenge. Ek taraweh moal, ek taraweh. Bingung jeung si Wamai rudet. Kudu kumaha tuh, kudu kumaha ngomong teh kudu kumaha. Heuy, Kudu kumaha. sing tarik ka Ece mah. Ih, aing pan geus tarik, ieu geus tarik. Bae atuh.